Perabot dapur perabot dapur perabot dapur, yo dipilih dipilih dipilih, seeng, panci, panambal haur, racun tikus, racun cicak, sapu ijuk, sapu lidi, pangebuk reungit, seeng, kasrol, kate langseng, nyiru, baskom, sagala aya mangga. Assalamualaikum guys, iya tiba-tiba abi tos di pasar deui. Pokoknya mah aku teh sekarang mah lagi suka tiba-tiba aja, tiba-tiba di pasar, tiba-tiba di jalan, atau tiba-tiba naon we lah. Dikarenakan bade mangkatna teu kaburu pipidioan. Jadi, iya posisinya abi teh nuju di pasar Cineam guys, nuju bade meser asin heula, teras bade balanja sakedik bade meser bensin, tapi di sela-sela eta abi keluar heula ti pasar kusabab abi gaduh janji sareng ojek ti Tasik anu bade nganterkeun landong. Tagra kakala sadar ieu naon sih sisit lauk. Teu lami ngantosan ieu tiba-tiba si bapak ojekna tos aya. Ieu sadayana ieu teh solusinya bagi kalian yang ada sedikit keperluan atau hoyong dipangjajabkeun paket, hoyong dipangbelikeun makanan, pakaian atau apapun, aya Klik Quick di Tasiknya guys. Kalian tahu aku pernah ketinggalan sesuatu yang rada berharga di Asia atau serba? Untung aya Klik Quick dengan sigap pangnyandakeun heula dianterkeun we ka dieu ka bumi. Entah tos nu kasabaraha kalina abi ieu nganggo jasa Klik Quick, anu jelas mah tertolong pisan we nya kangge anu kapepet teu tiasa berangkat. Tak ieu tos beres meser bensin langsung nyamper bocah sareng nenekna nuju ngantosan. Gujulug tah sok baku ka dituna teh ari geus kaliwat sok hayang atuh kami teh kudu balik deui. Tah hoyong ieu cenah nenek teh hoyong pakulitan tapi si seuneuna ge acan dihurungkeun acan soalna si emangna nembe tatahar. Cik urang sulap geranya amih tong lila-lila teh ngantri. Tuh nya jadi geus dibeulem jeung ayam bakarna ge. Duka aya dendam, duka kumaha ieu meni kadeukeun kabeh haseupna teh jigana dendam si emang hayangan keneh beberes ku abi kalah disulap nya. Ieu we cenah kerjana ngamparkeun samak ieu teh calikna cenah dina samak heula teh. Kakara ge 15 detik abi calik dina samak tos parat we. Tah ieu tos melanjutkan perjalanan pulang nuju ngagorogotan naon teh ieu teh kembang gula aromanisnya. Gujulug. Nah, kemudian sesampainya di JB kita berhenti dulu sebentar mau membeli sampe buat pakan ikan ya guys ya. Tapi si sampo buat pakan ikannya lagi kosong, katanya adanya juga sampo olahan buat pakan jelema. Kusabab abi ngarumasakeun masih kalebet kategori jalmi, bari lidahna kaleresan lidah kampung, hoyong we abi teh meser. Guys, di dieu aya sadayana sareng rombe honje sareng lalabanana nya guys. Tak ieu beres meser oyek si bocil kalah hoyong meser sorabi, meser we 5.000-eun tilu. Sorabina aya dua rasa nu ori sareng anu oncom, tapi di dieu abi meser anu ori hungkulnya guys. Lanjut ieu tos dina mobil sorabina diraosan tapi rasana asa asing gitu guys. Sudahlah lupakan sorabi ayeuna mah tos uwi deui ka bumi. Tos bagian melayani deui pembeli dengan sepenuh hati. Nah, sadayana ieu pas datang pas magrib, beras tatanggi abi ngawartosan cenah aya nu ka dieu tos tilu uwihan karunya teh cenah uwi deui. Ari pas ditingali teh dina HP nya we nyampak seueur nu naroskeun. Untungna sanes orang tebih langsung we ku abi teh di WA teh abi tos uwih langsung we anjeunna teh ka dieu deui. Tos beres eta mah abi teh tos teu kiat hoyong beberesih, tos beberesih langsung netepan